Hiji warta nu parantos dugi ka meja redaksi di saya Arogia TV. Saja kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda edisi poe Senen kaping 13 Januari 2025. Simkuring pun Jahra nu baris ngadugikeun warta salengkapna. Sampurasun para wargi sadayana, nepangkeun pun wasta Salamalia Nurjayanti sareng rekan abi. Ayeuna abi parantos aya di salah sahiji desa wisata Baros. Wisata alam Taman Pinus Mega Tutupan. Hayu urang sasarengan tinggal aya naon wae di wisata ieu. Ayeuna abi sareng rekan nuju sareng pengelola wisata alam Mega Tutupan. Sareng Bapak Kami awal mula wisata ieu di Kolala teh tahun sabaraha? Wisata Mega Tutupan teh awal mula di buka 2018. Kami tiket masuknya sabaraha? Kami tiket masuk nate, akhirnya kan fasilitasnya terus aya dari memadai, aya kafe paling luhur, kopi, akhirnya 8.000 per orang lah, dan ATM per orang, terus ATM motor 4.000, terus dan mobil kecil. Terus di wisata alam Mega Tutupan itu apa ya fasilitas nama? Kami fasilitas paling
gazebo, terus kamu biasa campground gitu, biasa potra, biasa kayak outbound, family gathering gitu, biasa. Pami lokasi persisnya di mana Bapak? Iya teh di Desa Baros, Kampung Legok Sura, RT 16, RW 3, RT 3, RW 6. Panginten begitu wae. Hatur nuhun Bapak, Mohon. punten waktu-waktuna. Hayu para wargi sadayana, urang taros pengunjung anu aya di wisata ieu. Salah, Nepakeun sareng ibu saha? Ibu Cucu, ya Isda. Ibu linggihna di mana? Abi di Balaena, cuman Ciparia Wetan. Pami ibu terang wisata ieu di mana? Sekarang teh kan ieu duluna rumahna dia di Arjasari gitu. Jantan kurang cobian cenah ka dieu aya watos di Tatanggina. Terus sabaraha kali ibu mah ka dieu teh tos langkung di 5 kali lah langkung gitu. Namanya di ayeuna ka dieu gitu. Alhamdulillah masih bagus. Dulu mah kan aya masih tangga-tangga gitu ya. Panggung-panggung sekarang nggak ada. Tapi nggak bersih gini sekarang mah bagus. Pami kumaha karaosna suasana anu aya di desa wisata ieu? Alhamdulillah di sini enak buat ngadem, nyantai. Barusan juga kan bari bawa makan di sini buat rileks aja lah, enak, suasananya dingin, tempatnya pokoknya nggak inilah adem gitu. Hatur nuhun ibu, punten ngawagal wakasna. Nuhun mangga wios neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau sakitu nu tiasa didugikeun ku sim kuring sareng rekan nyanggakeun Kajahra di studio. Pamirsa, saya Arogia TV dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Aya saur teh 10 urang dinu kiwari ngancik nu bihari saja ayeuna sampeureunt jaga. Mugia janten lenyepen kanggo urang sadaya ngawakilan nu ngokolakeun pisaya Arogia TV. Sim kuring Punjahra saja amit ungkur pamit mundur. Wassalamualaikum.